Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina, alhamdulillah dina umi ayeuna urang masih bisa ngalaksanakeun perintah Allah nyaeta tolabul ilmi di tempat anu berbeda. Sareng ngaturnuhunkeun ka AAD anu tos nyalurkeun tempat di ieu pila. Sekarang nyukeun hapunten deui ka sadayana nu ngiri di dieu anu tos ngorbankeun hartana sehingga biasa mengikuti pengajian jihad di pila ini. Dua muka tukang demikian ka tadi bade berangkat dilema non maksudnya dilema teh jadi kahayang pribadi sadayana anu ngiring ka dieu teh teu aya pungutan biaya sama sekali. Teu harapan mah namun misalnya aya hartos mah kira dibayaran kabeh teu kudu nepikeun ka aya nu nyicil aya nu maksakeun yang teu dengan saeutikna nu telepat mah ngiring teh 70.000 ya lumayan eta rada gede tapi nah hati ngeletik mah sedih nalangsa kahayang pribadi mah itu aya duit mah dibayaran kabeh tong bayaran kabeh milu dahar tanggung kabeh asal kabeh milu sehingga aya sababaraha jalmi anu memang nyarita ka abdi ku abdi teu dijawab sama sekali. Dua muka tukang teh aya nu nyarios eta cariosana teu dijawab sama sekali. Abdi repeh we di dinya sarua deh ya pertanyaan teh cariosana teh abdi teh hoyong ngiring ngan cuma abdi daya artosna didinya abdi teu ngajawab demi Allah teu ngajawab ieu tilu jelema anu ngobrol kieu datang deui
di rumah teh beda di abdi hoyong miring tapi kegaduh atos teu dijawab sama sekali. Buka tiruna nanya di iya abdi kumaha iya abdi wartosna ngirim teu aya ngirim tapi ongkosna teu dijawab eta. Bingung. Bingungna kumaha lamun ieu budak dibawa teh mun ieu nu ngobrol dibawa teh kayak kumaha perasaan jelema anu mayar. Tetep abdi mikirkeun bisi aya kecemburuan sosial. Kunaon si mah mayar, kunaon si mah teu mayar, kunaon si itu masih orang mah mayar tuh di orang tak bung aya seperti itu. Sehingga tidak dijawab sama sekali. Nyai pas mangkat nama mobil kosong kene mah diangkat dibawa. Jika tadi ayah budak ke kobong luar boleh sorangan. Mana kunaon teu minum. Jaya pos na ati geus ulah mikiran duit geus ganti salin loba diburu mangkat naik ka mobil. Ayah budak itu jadi budak usia jam marangkat gimana tulang teuing di kobong sorangan. Ditanya teh minum uang. Oh duit na dua tos na. Ningali mobil teh kosong teh yang geus naik weh. Ieu aya ya aya nu ieu. Nunaon teh bahasana teh. Nya artinya diajak tapi teu ieu. Tapi ngalakeun bahasa mana ulah loba ngobrol tapi kopian dicarioskeun enak. Artinya naon? Artinya ieu koyong pribadi mah teu aya bayaran sekali. Jati keur baheula ge keur camping awal-awal baheula. Nanti salamu geus 3 kali ya pamaget teh. Di Paranggemung 2 kalinya. Dulu di gunung teh di mana Purwakarta sekali itu 3 kali. Teu aya bayaran sama sekali. Ya. Memang teh naon bahasana teh. Nya pengajian malam minggu baris santri putih pengurus putri ngiring teh saya rencana turut tongkat tukang ya teh. Dan alhamdulillah anak puasilana ade anak biasa terlaksana. Jadi nyuwun punten asadayana nya anu tos ngaluarkeun biaya sehingga mungkin aya nu merasa keberatan atau seperti kumaha nyuwun punten ieu mah ti abdi pribadi. Nya kahoyong mah nyarita ka pamajikan ge mah kahayang mah teh tong mayaran mah aya duit mah bayaran kabeh kurang gitu. Mun aya nu geus meureun kabeh. Tapi da kumaha emang situasi nanti ieu abdi ge aya jadi nyuwun punten tadi bahasa teh nyuwun punten kasadayana. Sehingga ya mungkin kuduna duit anu pake jajan naon kaangge ku ongkosnya nyuwun punten. Bismillahirrahmanirrahim. Ida fataha laka wijhatan minat ma'rufi fala tubali maha in qala amaluka fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ayyata'alqa ilaika alam talam anna ta'alqa huwa muridu alaika wal amalu anta mudiya ilaihi wa ana ma tudi ilaihi mimma huwa muriduhu ilaika. Ia hikmah ngajelaskeun tentang ma'rifat. Ai ma'rifat teh hiji makom anu mana lamun jelema geus nepi kana makom ma'rifat maka manehanana bakal meunangkeun surga samemeh surga anu di akhirat. Jelema anu ma'rifat setiap waktu siang malam, setiap detik, setiap jam
merasakan kebahagiaan tiada henti. Kabeh nu terjadi karena dirina akan selalu membuat dia bahagia. Hatinya selalu lapang, tenang, tentram, senang. Maripat. Jelma lamun geus maripat ya dicaci maki moal mantak ngaraheutkeun kana hate. Aya nu ngagibah, aya nu teresep, aya nu ngabenci. Situasi ekonomi teu aya, dibere gering, dijauhan su sakabe jelema. Maka situasi-situasi seperti itu bagi jelema-jelema nu maripat teu ngaruh kana jiwa. Tetap jiwa akan bahagia. Jadi jelema maripat mah geus menangkeun surga sampai surga di akhirat. Lamun urang mah mun aya anu nyaci maki ka urang, aya nu teresep, aya nu ngahianati, aya nu ngajauhan, aya nu ngabenci sajabana, itu mantak ngagoyahkeun kana jiwa, nyeri kana hate, raheut kana hate. Tah ieu teh ngajadikeun tanda bahwa urang teh can maripat. Ai maripat teh nyata kenalna hamba ka Robna, ka Allahna, geus wau, geus kenal. Lamun urang situasi teu boga duit utang loba beas eueuh, maka situasi eta bakal ngajadikeun siksa jang urang, jang anu can maripat. Tapi jang jalma anu maripat mah situasi lapage teu mantak jadi siksa jang jiwana. Tetep we bunga. Taya teh kudu dikejar ku urang teh, diraih, diusahakeun, dimujahadah, nepikeun ka urang bisa cicing dina pakum makrifat. Naon geus maripat mah, geus moal aya luka, geus moal aya duka, geus moal aya raheut hatena moal, geus moal aya susah, geus moal aya nalangsa moal pisan. Bunga we jeung maripat mah. Ngan ieu maripat ieu kudu diusahakeun, dibudak. Naon sababna lamun keur di alam dunya urang can nepi kana makom maripat teh. Contoh urang dalam dunya ieu can nepi kana maripat, nepikeun ka kaburu maot, maka di kuburna, di akhiratna teh bakal diudangkeun ku Allah dina kayaan buta. Apa teu buta? Lamun urang di alam dunya buta kabayang riweuhna. Esa hirupna jelema buta mah. Tah jelema lamun di alam dunya na dina kayaan buta, maka listrik. Jadi makom maripat ieu diusahakeun kurang ku nepikeun ka udag, nepikeun ka nepi. Bisi naon bisi engke urang maot teh aya dina kayaan buta. Ngan ieu maripat teh kabagi-bagi ke aya maripat umum, aya maripat khusus. Aya maripat umum teh nyata asal yakin ka Allah eta disebutna maripat. Supaya jelema bahasana teh ngucapkeun dua kalimat syahadat nepikeun ka maripat. Ta maripat eta mah bahasana maripat umum. Artinya asa ngayakinkeun bahwa teu aya di pangeran kecuali Allah disebutna maripat. Maripat umum. Tiga urang ayeuna. Urang ngayakinkeun bahwa Allah teh pangeran
kurang tadi disebutkan marifat, tapi marifat umum. Sedangkan aya deui disebut marifat khusus. Marifat khusus teh nyaeta marifatna para wali. Marifat tu kudu kurang dudag ieu ya ayeuna. Jadi diajar ilmu dina keterangan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kudu ibadah marana kabeh nepikeun ka yakin, nepikeun ka marifat. Ya jelema pokona mah aya can marifat mah geus susah we kumaha ge. Nya. Bener tah Dek? Oh, jelema sakumaha loba duitna miliaran. Hatena can marifat mah geus susah. Pajabatna luhur jadi presiden, bupati, ya camat, komo lurah, komo RT mah. Can marifat, hirupna susah. Pokoknya kumaha ge hirup can marifat mah atawa bisa disebut qalbun salim. Nepi kaya raga anggar, hirup mah susah we. Beda aja jelema marifat mah rek situasi kumaha ge mana tetep bunga. Aya duit bunga, eueuh duitnya bunga, mana keur sehat bunga, keur geuring ge mana mah bunga. Ya, aya anu resepon bunga, eueuh anu resepon sama sekali benci kabeh bunga mayana mah. Matak di antara cirina para wali teh aya di budak. Naon bunga? Budak mah lamun ti umur 7 tahun ke handap itu bunga terus. Ya, ceuli wae, happy wae. Taya. Masih barama hikmah itu seberapa jang para wali seberapa itu. Yang salikin anu memang mudah karena makom marifat. Ayo orang mah masih kena awam, kan kita teh awam, salik betul, arif. Ayo orang masih kena awam, nutina awam, punya karena marifat, punya kelas kelas salik. Dan kalau mun geus kelas salik, karek marifat. Mana jelema awam mah anu masih kene aya kahayang salian ti Allah. Awam sebutna. Aya tujuan salian ti Allah sebut awam. Contoh awam mah masih kena hayang imah, masih kena mobil loba duitnya, hayang dipuji, hayang meunah hirup, dahar meunah sare meunah imah geus sajaboana wah disabana. Eta disebutna awam. Salik mah jelema anu geus teu aya di kahayang kecuali ka Allah cuma can nepi. Tidak perlu belajar ya. Jadi salik itu dina hatena geus teu aya di kahayang kecuali ka Allah. Jadi geus teu kabita mena matak sakaya para ulama jika pun guru diberi mundur nah diberi duit mundur dan geus teu kahayang sama sekali. Nah untuk kahayangna la ilaha illallah la maksuda illallah. Teu aya kahayang, teu aya pamaksudan, teu aya di tujuan, teu aya cita-cita kecuali Allah eta salik. Nya. Ngan cuma can nepi, da perlu bimbingan. Anu ngabimbing salik, anu ngabimbing salik teh jelema anu marifat deui. Maka lamun urang hayang marifat kudu boga guru anu marifat. Dan kaya bahasa ulah salah milih guru tinggali heula. Tinggali we guru urang heula. Mun urang yang ningali guru urang marifat dina tingali. Pertama tinggalnya syariatna heula. Nya salatna, ibadahna, tingali keluargana kajaga teu pamajikanna teh apa dijaga tina auratna. Lamun misalna lanceukna dina kate aurat dipapatahan, dicarikan kade aurat ya tingali. Eta tingali eta heula. Mun kira-kira aya ajengan atau ke ustad tingali
pamajikan atau budakna atau dulna atau masih adina keluarganya itu bisa ngajaga atau cuma matahan ya berarti lain marifat. Atau orang boga guru babari undungan babari jadi hati pan gitu le nya bari ambek nya mungkin dimuliakeun teh ngambek maya nama aya teh saya tahu berarti tan marifat. Jadi lamun urang hayang boga guru marifat, mun urang hayang marifat berarti kudu boga guru anu marifat. Paham teh? Jadi kesimpulannya kieu lah. Selama urang can nepi kana makom marifat, rek nepikeun ka kiamat ge dirukna moal bunga geus kitu lah. Bakal loba derita. Ya orang dibayang-bayang baheula neangan kabungah ketika lian ti Allah teu manggi da. Sing aya ge teu lila. Oke. Dirasa-rasa di tapak urang itu. Lamun budak ora teh ye golongan si Rifki, si Ijay, dan karita si Dadang. Pamikiranna teh kieu beunang, dan beunang ada pasti da kaalaman kurang oge teh. Jika lamun urang kawin jeung manehanana gitulah eta kan bayangan pokokna mah lamun nikah jeung eta arek kayaan susah rek kayaan senang nu penting jeung manehanana geus bunga itu kan keyakinan hati dan hatinya bener teh gitu nya. Tapi nyatanya yang berudak tanyakan kan geus karawin. Tanyakan kan karawin. Kecuali kieu lamun nikahna karena Allah turun nikahna saling ngeukeun ka Allah, waktuna salat, itu tama waktuna ngaji sajabana pasti bunga sakieu moal dengan lamun teu aya teh anggar riweuh teh. Nya moal manggi jeung sieu mah pokona mah bakal sakinah mawadah warahmah dengekeun waduh teu kudu jawa-jawa teh tanya kudu di KBW kecuali dasar niatna lamun kawin teh karena Allah gitu tah yang menurut Allah arek ngan lamun misalnya tujuanna lain karena Allah lain hayang menurut Allah angga susah balangsa kumaha jadi di tapakuran abdi tapakuran oh ternyata bohong ternyata bisa jadi sama sekali nya naon diobrolkeun ku guru naon kena kitab getek ternyata oh bener sama sekali kabungah mah ketika urang bener-bener fokuskeun hate urang fokuskeun diri urang ka Allah lamun teh kitu mah balangsa ieu teh balangsa. Bisa dipapakeun ngamalan nunggunya. Ini tidak menuju udah kurang, mah ayeuna kumaha carana sing wau ka Allah kitu lah. Eta. Aya tah lagu nanti naon teh lah lagu naon lagu jelek karaokean. Anu Ahmad Dhani teh nih. Ahmad Dhani lain. Pernahkah kamu merasa bahagia nanti? Kata apa tuh? Ujang amal. Caci maki terasa pak seperti puji-pujian dan suara sumbang sepertinya merdu. Badai hanya serasa seperti hujan. Kan mantap kata. Caci maki serasa seperti puji-pujian ya, jadi
Aku nyaci makin terus sepun nggakeun kumoko asal Pak geus teu karasa bunga we. Marak teh jauh nu apalin teh yang diterang teh. Takkan ada cerita bila isi hatimu penuh dengan rasa cinta kepada Allah. Eta tuh nu apalin deh ampun. Teh ditapakuran mah ieu lagu marifat teh mantep ieu. Ini ditapakuran nu lagu. Mantap. Beda. Ngadekeun laguna jelema anu salik jeung anu lain salik beda. Lamun laguna anu awam mah ketika lagu teh inget teh ka kabogona ka maha kieu. Ai salik mah teh kitu. Salik. Ngadekeun lagu teh ngalagu. Mena mah teu terju ka makhluk teu. Angger paratna ka Allah. Mena mah. Mun ngadekeun lagu-lagu cinta jiga rek kasrupkeun ka jelema lain salikna ka Allah mena mah. Mantangna teh. Nyata aya wali anu mana wali teh mana jadi wali teh ku musik mana nyata waliullah teh Syekh Arumi teh jelema anu teh resep ngamusik resep eta tah kewalian teh make eta mata musik teh lamun musik eta dekeun ye bab musik ye ya kan kita karaokean kan orangnya lamun misalnya orang ngamusiknya karaokean dulu mantap mau ke Allah kemudian kemudian kata sholatnya dulu eta musik teh kalah kasar kuna ka maluk eta diyakinkeun musik eta jadi haram ngan lamun eta musik teu mantak ngagau kana eling ka Allah justru kana nambah kuat kana keyakinan ka Allah maka musik jamaahna itu diharuskan maka kurang ningali kok aya ustad atau kuma di masalah main mah di mana yang musik kan main mah ya kan ngamusik kan diurukeun sih ya kapan teh kita musik ngan namun cek jelema awam main ya wah jelema kan musik percintaan wae nya cek awam mah ngan di dunia persalikan mah di dunia bahasa suluk ya ini sebenarnya mau dikaji di untung ngaji di dia lah di itu orang nggak pesat ya aya jelema anu nyeklan tasbih keur ngawiri si tasbihna cok di guruna teh cek guruna mana mah ulah nyeklan tasbih mana mah nyeklan gitar jadi ieu bahaya lamun kadenge ieu nya ieu belajarna dina bab thariqah lamun syariat geus tinggal syarat ieu aya musik hukumna itu juga peso nya peso lamun pake ngeuretan bawang menang teu menang, tapi kalau peso pengabunuh haram teh, haram. Musiknya kumaha panyalah gunana eta. Ya, maka kurang lah menaikkan musik kieu contoh si Ramat ya, enggak musik gitu. Jenuh aku ingat kamu kona, eta teu meunang. Nya. Eta si Ramat. Mat. Hareup, Pak. Molor. Itu tuh, A. Kurang mot, ketinggalan mot. Tapi tarak. Jadi Seramat malah menaikkan lagu-lagu teh sok inget parat langsung. Nya. Sore. Ya gitu. Jadi iya kadang dunia itu sok kadang dibentok ya teh maka hati-hati maka ilmu kieu mah jarang dibejakeun ka awam mah jarang abi kadang sok hati-hati naon teh hiji awam macan kauda kadua geus pati abi yang kesat ya sababna pikir mah mutlak eta teh haram sok dina sulam topek boro-boro musik ieu pas ieu hadrok haram kemudian tasawuf mah bawa iya di rumah sempur nih haram nya ngan di dunia persulukan atau salih beda di teh kita lamun fikih kajian fikih na kitabna beda nah teh kajian suluk beda deui teh kajian akad beda deui mata lamun jelema ngaji syaratul syariat we ngaji tanpa thariqah ieu bahaya ieu
jarang tapi pengajian lolobana iya ibu ece kadinya kadenge teu Orang harus komentar gitu dia cantik karena doi orang di pohon naon ini ya ayah pikirnya ayah di toriko itu kudu dikaji dua nana itu di lolobana pengajian di mana-mana di orang lolobana mana pikir lolobana karena toriko mah jarang pengajian toriko itu jarang saeutik nu ngabas-bab hate toriko teh kan biasanya sholat ya kudu puasa kudu habis kurang kieu nya lolobana teh pengajiannya tadi pengajian toriko itu menata hati supaya hati tertuju ke Allah mantap toriko mah ngaji teh rek sakumaha babna loba tetep tujuanna mah ka Allah sok we bab ieu misalna kieu pas anggar diarahkeun ka Allah ke bab ieu arahkeun ka Allah jadi pengajian toriko mah contoh hikam ieu pasti baca ka Allah mah terus itu ngabina hati supaya ka Allah eta toriko nya ini ada syarat tukul untuk make toriko anggar narakakeun itu kan ya dangukeun ece daokeun amang budak ya. Salat urang teh ngaji tahajud duha naon deui maca Quran kabeh ibadah dipake dijalankeun tapi kabaturna kan ambek we benci we iri suka dia dengekeun nepikeun carge geus pasti pinarakaun gitu mah nya bener ya bab toriko mah kitu bab toriko mah mantap pentingna toriko teh di dieu nya salat sakumaha loba ge bahasa kamari mah nukun guru rada ekstrim ya amang bahasa pun guru mah kan ayeuna boro jelema awam ustad ge pinarakaeun masabna nya kadang sok bari nyeri hate ya. Jadi kieu ya pernah dengar terang kieu ya moal bisa asup ka surga selama dina hatena aya saeutik nya sagede sisawi sombong bener gak? Pada litik jadi lamun jelema moal bisa asup ka surga lamun dina hatena aya kesombongan walaupun sagede biji sawi ai sombong itu bab hate sombong ria ujub sum'ah nondi jeung sajabana eta teh bab hate mata salepun guru nya salah angki Firdaus sia rek tahajud bebeakan rek buah bebeakan maca Quran bebeakan kumaha angger area hatena butut mah angger pinarakaeun nah sababna aya ibadah lahiriah aya maksiat lahir ibadah lahir salat puasa maksiat lahir contoh ningali aurat ngobrolkeun batur eta maksiat lahir aya ibadah hate ibadah hate teh nyata yakin ikhlas tawakal eta ibadah hate aya deui maksiat hate teu yakin ujub sum'ah eta maksiat hate tah ieu teh lahiriah jeung qalbiah teh kudu dikaji duanana tah sedengkeun di lembur ena mah kudu dikaji teh lahiriah hukum qalbiahna jarang teh jarang dikaji toriko eta tak ada hate nya ama-ama ngeuceu-ceu tah nya jadi moal bisa atuh kamari teh aya kisah anu 500 tahun ibadah apa teh jelema 500 tahun ibadah teu maksiat sama sekali hiji ditanya ku Allah teh mana asup ka surga kunaon ku amal kaulah kitu le nya cek Allah mana asup ka surga teh ku rahmat kaulah cek eta jelema anu ibadah 500 tahun tanpa maksiat teh ku amal kaulah
teh eta teh kesalahannya ujub. Ujub teh ngarasa amal menang sorangan. Eta ujub. Kabayang ke ibadah 500 tahun. Nya, teu maksiat sama sekali, maksiat lahiriah. Tapi pas ka surga ternyata aya ngarasa bahwa ibadah anu dilakukan teh menang dirina. Kan kudu mah kieu. Mesti alhamdulillah anak biasa ngaji, maghrib berjamaah, ditunggu kursi di gereja, tapi kursi kan kudu mah kitu. Jadi teu ngarasa deui ibadah. Imam mutlak anugerah ti Allah, pamasian ti Allah, kanyang ti Allah, sehingga orang tadi biasa maghrib berjamaah, anu bisa ngaji, anugerah. Lain menang diri lain. Jadi dirina teh. Kalamun kitu berarti geus leungit tah sifat ujubna. Kabeang teh nu 500 tahun ge kana rakakeun ujub komo urang. Ka ieu nya belajar seteltiknya. Ada hati-hati. Paham teh? Ya sebenarnya mah orang ngaji bab ieu teh mentakal teh ka konsentrasinya dulu. Ya kesimpulannya itu hanya jadi udah kurang makom marifat sabab lamun geus cicing makom marifat geus moal aya derita dina hidupna geus meunang surga sampai surga nu di akhirat geus bunga pokona rek situasinya bunga pokona ieu mah derita masalah jiwanya jiwa apa jiwa ini jiwa. Daya tuh Jerman duitnya loba, sarana kasur nangis, mobilnya halus, jiwana nyeri. Aya tuh gitu. Iya mah dibaca jiwan tenang ya, bunga wes. Rasa kita pengennya mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.